Abdi sareng simkuring Kakang Robi masih di channel Robi Entertainment. Coba. Nah, ini kalau bakal wargi sadaya mugi-mugi sing salawasna aya dina kasehatan tur kakiatan. Oke kumna ka para seniman-seniman sudah senanya mohon dina nampi ieu cocopik mugi-mugi sing dikiakeun senanya sing disehatkeun oge salawasna disehatkeun. Sing dienggalkeun rengse ieu cenanya pandemi teh sing gara-gara ini cenah ieu corona teh panambehan gua bararedo. Alhamdulillah cenah dina danget ieu simkuring masih disarengan sareng ti rengtengan Bodors Media. Urang langsung wae supados teh nyongkolong kana waktos cenanya aya Ice nia. Ice. Yes, sabar teu kieu saranten amit. Cuman biasana sok nyebut naon euy. Jadi kah euy Ice. Gelas kumaha? Ieu teh, ieu Ceu. Kumaha? Dina keur mah urang teh ayeuna teh usum keur kieu nya. Umut. Ditambahan ayeuna teh aya naon cenah diprotes cenah teu meunang nyebutkeun naon cenah nya. Anjay. Oh, teu meunang. Beres. Teu meunang. Berang naon da itu teh artina da? Naon artina anjay teh nya? Da lain. Anjay teh biasana anu sok aya mun hudang sare sok aya anjay. Acay. Oh, acay aja. Garing. Cek, aya hibar Cek teh cenah nyanan bintang artis bintang papan atas, papan triplek, papan naon? Wah, laras pisan eta Kang Robi nya. Ari kararasan teh Ice kadieu teu nyalira. Oh, teu nyaliranya. Iya. Aya. Aya reng-rengan di Bodors Media eta teh aya cek aktor. Oh, alhamdulillah. Neng Sinta. Neng Sinta. Wih, aya Neng Sinta. Cantiknya Ya, memblukan pokoknya. Terus si deui teh tidak kalah dan tidak kumahanya maksudnya. Pokoknya luar biasa. Oh iya, Pang alhamdulillah. cantik-cantiknya Sahini lewat. Aya alhamdulillah. Atuh teh labuke khusus kanggo kepala wargi sadaya cenanya mohon sadacan dilanjuti video tong hilap di like, komen, share, dan subscribe bikin ngarojong di channel. Atuh teh labuke khusus kanggo kepala warga sadaya di lingkungan wae channelna di Bodors Media cenanya mohon. Cukup ngahibur khusus kanggo kepala wargi sadaya anu aya di bumi nuju social distancing cenah naon nya. Pokoknya mah barang gawe di imah cenah sagala di imah kitu nya talajo we eta. Cek sok ajak wae Cek. Abdi ayeuna teh Kang Robi kararasan teh hoyong manggil cek aktor. Siap. Sok. Kumaha? Panggil wae nya? Panggil wae Cek. Cek aktor. Cek aktor. Nah, artinya cek aktor teh. Ieu mah rada-rada malu-malu domba gitu. Lain malu-malu kucing. Ayo domba mah sakira teh. Hati sebenarnya bisa dijual. Lain aya naon eta Cek. Alhamdulillah. Ieu mah silaturahmi. Ieu mah ieu cenah jadi ieu. Karena dia palawargi teh di bumi teh nuju aya social distancing cenanya ieu mah hiburan we urang ngobrol-ngobrol cenanya. Kalarasan ayeuna teh deui lah keur mah ku pandemi. Pandemi anu teh Kang Robi anu teh. Teu meunang deui Teu meunang. Malahan mah kudu make masker, maskernya. Helm nu siga make helm naon ngaran teh. Di Bodors Media masih gana beuneunan acara malah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ari tadi teh salah teh kan nganggo naon? Masker. Masker teh anu sok ku para istri dianggo ngalungi. Lain masker gitu atuh Cek. Masker nu panti penutup hidung gitu. Oh, si Ucil mah berenang eta masker para iya berenang Luluran beda si Ucil mah beda nu kitu mah tuh lain ieu Kang Robi kuring kumaha teh. Iya. Naon teh? Ice nih teh kamu teh cenah bade nepakeun si kuring sareng artis anu wah
menggelegar luar biasa, luar biasa. saran luar binasa. Ya, Kela-kela itu awewe laki teh artisna teh. saurna macam Oh, ya, Pak. Hobi. Upamina Neng Sinta, istri pamagan. istri Tinuna mina ge Neng Sinta. Sinta Sinta tinu pawayangan eta jigana ratu anu. Gelis ya berarti Gelis. Oh, Gelis. ngelepas. Gelis bisa. Bodor media ngadut 200. Tilu sareng Ice ade. Tilu. Ngomong. Ice Ya tuh sok atuh panggil. Saya panggil atuh sagala panggil. Orang panggil aja aya nama. panggil Cek. Kaneng Sinta di haturan linggi di kuburan setempat. Ya, sia. Sok jung-jungigan tas ya. Panggil jeung ratu. Kamu iya. Hai, panggil jeung ratu uing. Aduh. Pokoknya mah deg-degan. Astagfirullah. Aduh. Tadi ya kamera. Iya, ngaran Sinta teh. Cek. Cek. Kah? Nah, kedatangan ieu Cek. Iya, ratu. Mun ratu para siluman. Ai Ice. Cek. Urang teh anyar olokan Cek. Bisi orok kadadak ceuli dan ingin. Pokoknya mah ka para wanita-wanita, ibu-ibu nu nuju nyiram, nuju hampir kada upami nontonnya kada. Amin amin gitu. Ya istighfarnya. Abi mah teu ngiringan, abi mah teu ngiringan. Ada perasaan sebenarnya mah begitu dalam kesadaran Terus sebenarnya. ada Asli kan. nggak dibawa. Dia kena make keluar di bumi, eta kulimahan abi lemak pisan. Kumaha gitu? Nggak diperkosa di raus. Anjay. Lai, mak, bawa kelonya diperkosa kuat kanguna. Heungan tina ngaran Sinta. Tapi rupana kieu. Anu keluar kalangan naon? Lamun dina baloma sih galangan anu senang ngopo. Ya, Di luar lagi. ada kade rupa, ada alus, ada gelis, itu jadi masalah. Tetep boleh patut gitu. Ya, Aku kira semua realistis ya mah. Realistis. sanes ku zaman kiwari mah, ya. Mohon. Hiji lalaki mikaresep ka hiji awewe kudu bogaan pribadi. Pribadi. Oh. Ka hiji boga mobil pribadi, Oh. kadua boga imah pribadi, Eh. katiluna nya boga hate pribadi. Akhirnya udah ujung-ujung duit. Oh, saik. Hah? Kalau piampurannya aya abdi mah da baksana emang kieu. Tina, waktu serius. Da tos terangeunna Kabupaten Bandung mah komo sajawa Barat mah. Oh, naik Sinta. Upami Neng Sinta teh sanes gelo sebenarnya mah. Kang Robi sanes. Ngan sakedik sedeng gitu. Cek bisa Kalau main deui. Cek teu ngomong. Aing neng Sinta mah cenah ngadang-udang ka Bogor teh. Sapra Sok we lain. Aya dek dangu-dangu gitu neng Sinta kan waktu dilahirkeun teh teu dibedong cenah gitu. Beres cenah teh. Takoknya tong diadanan. Mending kita topik lahirkeun sekalian. Ada yang dia dipicet ke Citarum bino. Kan Cepi sanes. Abi kapungkur teh pernah sareng mamahna Neng Sinta. Abi teh narosnya. Mah, teu menyesal ngalahirkeun si Neng Sinta. Eta ge teh kawin. Kok pada dilebetkeun deui teh kan lahir. Teu kitu. Asli eta mah. Urang nanyakan ka indung urang. Mak, urang dilahirkeun di naon? Di belahan batu. Oh, siapa bisa? Ku apa bisa nebak batin artinya bisa nebak batin ya lah. Kieu oke. Keganti mama hore. Ku teh kenapa? Mama oke. Mama zebra.
Sugan teh Mamalemon. Pengen ada kamu. Mamalemon diantos. Eta diantos tah, tos disebatkeun. Biasa 50.000. Lain hampun tadi Mang Robi nya kedatangan jalmi-jalmi rada kurang 25 gitu nya. Ari Sugan teh ratu, tapi da bener ratu. Ratu iblis itu mah. Lain cuma cikeur mewah. Urang mah teu ngiluan cuy. Ya, Kang Robi, si ieu mah sok kahina wae ka abdi. Tapi lamun boga pangabutuh, minjem bea, minjem duit, minjem cetek bangke ka aing, datang asli. Lamun kieu aing nih. Oh gitu. Saya teh mah kita kudu mikir. Kayak mah ieu waktu mana minjem bea canduk lain mere. Aku lagi jam berarti kudu menta gitu. Tapi teuing. Aduh, kena aduh. Mending nginjem mun urang mah. Moal maksud Tapi setiap aktor neng Sinta kadia teh Mohon. Mun teh nyalira pananea ratu. Kan tadi ieu teh aya hiji deui. Aya ieu deui. Sugan nya mah rada walagri, sugan. eta mah sangat amat luar binasana teh. Mudah-mudahan. Maka elekeun ya. Oh, siap. Agil. Siap. panggil lah. Ya. Pagi jeung cemina. Ya mah kadang-kadang ada manja. Robi, puntennya, ieu mah teu heureuy, ieu mah serius. Serius ya. Yang ngompol euy. Pantesan. Empat si goreng nanti. Pola tuh. Bisa. Cek aktor mending urang panggil na cemina teh ku kata-kata manja. Oh. Mana manja mah rada-rada manja di mana gitu loh. Ai kumaja ieu mah siga nama bener atuh ieu mah. Siga nama bener. Sugana Kang Robi mah rada waras teh kayaknya mudah-mudahan. Siga mun artis teh mah Sahrono. Ya, kanarana di nu kieu mah nu waras kabeh. Gelo anu waras teh sama gelo kieu mah. Nyanyi. Cenah nyanyi mah. Ya mah nya Kang Robi cek aktor. Mohon. Cemina mah tinu badan lamun dinu alat musik ya. Gitar. Gitarna susah. Lamun tina kendaraan. Dinu kendaraan was Bemo. bemo Lamun tina dinu non naon tah? dinu artos Ah, dinu apa artos. aya anu gambar 500. Lain. 500 Yang nya galak. kertas Lain. kulantungan Monyet tujuh. Si Ucu. Ah, ibu wis karo. Siapa paling bisa kahina? Resepnya resep. Cemina anjay Cik mana cemina sih? Bener. Aduh. Si Ece. Ari sugan teh waras aing. Kang Robi sugan teh rada mendingnya. Ya. Kakak bege hancur. Ya. Mani tinggalin aja si Eta. Cek. Oh, hayang ngegedekeun susu tika kitu, Cek. Cek abdi ge kan abdi tadi namanya Rios. Abdi teh masih kayak parawan. Tadi itu ya parawan diperkosa di jalan. Kata cek kalau mah tadi mah kalau belum ngeunah pisan aya deui. Cek, dia karena jadi alatnya si Anu. Susu, di mana tuh nyarita beruang berwe cacing sopan. Biasanya kemui jelas ancam. Lain. Teu meunang. Ayo mah teu meunang. Ujar Cek, teu meunang nyebutkeun kitu teh bisa asup pasal. Bisa dibui, asup polsek. dah apa tadi kuih hari Cemina mah dah terang ke pasar we. Kayaknya mun ke supermarket. Supermarket. Astagfirullahaladzim. Supermarket. Tinggal cek eta Gusti. Cek, lebih tidak metu. Mau bisa asup karaoke lain. pada dipanyalakeun Lagu kuih tante kan itu dipanyalakeun kuih cek artosna sabar 80 juta. Udah 4 juta. Cek cemina.
Udah mah jujur, udah orang mah jelema jujur. Kata beli susu beli rujit. Saya rujit mau dia susu. Siapa yang nggak mau susu gitu loh, hancur. Saya kamu kan Tiletik nepi kalau resepnya mau nanya istri mah. Ini nomor 1 gitu lah. nomor 1. Oh iya. Siapa yang nggak suka laki-laki? Tuh, elah tuh iya. Nomor hiji. Nggak anger. Penilaian batur mah anger. Awe anu paling terindah di dunia. Saya deui di waktu yang cinta. Cik, Neng, ayo ngadamu. Cik, atuh, jadi hostel rada sopan, da orang teh orang Sunda kayak aya sopanan atas kedip. Mana ada orang apa teh aja rasa Sunda. Bahasa naon atuh? Bahasa Jawa Barat. Bahasa Sunda, sadar. Sunda. Nges cek. Oh, ora. Kudu. Saya tak ngomongna biar ironi satrio. Saya tak sok mana biar bertekan dari mana bisa. Ya, batur mah biar ironi satrio biar ironi siapa ironi. Kayak ngomong. Penting aing ka sono ngomong di dia daerah. Atuh teu nanaon beuneunan euceuk. Si euceuk. Lain cek. Ari ngumpul ayeuna mun di dieu mah beuneunan sakalian ngakeun penasaran hayang apal eusina bonteng atau apa. Lain konten. Sanes bonteng, iya. Kita jangan terbujur ini. Cacing kami gitu. Lamun dina kapal mah itu belbok. Black box kata mah. Black box. Itu pasti mereka menyarankan tak anger. Bela. Ye, akang, ece, nya. Itu sok nyalahkeun wae cemina. Kieu oge. Sesabuludug hapunten. Ya, cek aing oge. Oh, merna. Da sia mah politis. Kain ngahina kieu goreng batu. Pajakeun teh aing dina hamil tina kaluar tina batu. Sia mah kieu. Padahal mana tina bata. Tapi dah Padahal mah dedinya teh nang cinta karulone baheula teh. Kalau lebih parah. Dengekeun urang teh kudu nama syukuran nya. Syukuran. Urang lahir ke alam dunia teh suku dicukuran. Oh benar. Berarti syukuran teh cukup dicukuran. Teu salah. Oh, teu salah. Urang mampu. Sok syukuran sorangan. Syukuran. Coy, syukuran gitu loh. Ari baheula indung aing ngalahirkeun teh aing kudu naon. Inu pas kieu sebenarnya namanya cek abi cek ice oge pas pandang sareng maman yang sintanya kan ngobrol-ngobrol gitunya. Da abi teh saking terpesona lah kan yang sintanya gitu. Terpesona. Abi teh naros ka mama neng sinta. Mama Mama Neng Sinta, Ari Neng Sinta dilahirkeunana di naon? Ngajawab na eta sangat luar biasa. Kumaha cara kumaha teh? Halus, jawabanna atuh kabuka. Jawabanna kumaha? Mama teh, Saya wae. Waktu saya simpen kurang teh ieu teh lain dina hareupeun golodong. Pokoknya udah sok. Wah. Sari untung halus. Seorang ibu mah mau mungkin ngaku goreng anak. Meskipun anaknya hancur banget tapi mah. Ya cenah. Neng cenanya ari mama keur ngalahirkeun si Neng Sinta teh eta suatu kesalahan sebenarnya mah. Kesalahan kan deui. Mama teh teu sengaja nuju pilak cenahnya. Teu sengaja. Memangna inu aing kada tina irung. Di tiga laut. Aing mah kesaksiannya sararea lamun aya nyebutkeun ka aing goreng patut berarti nu aing salah. Tuh. Kumaha? Salah. Bener salah.
Ternyata aing kalau yang patut hantam bae dibegieukeun. Tong jadi turut tarikeun deui. Ya kadang memang bener digugurkeun tapi emang leres. Ya jembatan teh kieu nya cenah kesalahan duka teh duka di sebraikeun. Duka nuju hitut langsung keluar ari sugan teh nya sesuatu gitu Yang atuh menang ngecerok. da ieu ge upas lahirna teh teu di kumaha kitu nya juga anu normal. Oh. Kalau sekali Pak. Oke. Nah, itu saya mah. Boleh. Itu Pak. Ada dua Cemera kumaha tadi cemera. Kan grogi ieu didamping ku 200 siluman. Hari simpu ini masalah siluman. Naon Sanes dedemi. Nah. Bikin jadi amin. Amin. Berarti nu lalajo tak kudu amit-amit cenah. Eta kabehnya anu lalaga YouTube, anu lalaga YouTube ya mah. Terus Eta kumaha? ka aing ka WA. Kumaha tah? Neng Sinta, eta bocah can di mana gitu. Eta can anjeun kadut di dayu gitu. Cacingkeun, anjing ka aing teh cacingkeun. Biar dipangabelakeun ku abi. Para penonton penggemar Neng Sinta, kadaresan Neng Sinta teh sanes nu cacingeun. Sanes. Kalau bisa aya kan nyamukeun. Cuman busung 8 hukum. Nah. Siapa? Ya. Ti mimiti mana ka aing tuluy ngahina. Urang geus tahu ka hayang maneh. Nah, eta mah kitu. Berarti kesaksian udah teh saha? Nya. Oh, bener. Kade cek, ulah loba ulin jeung ieu cek. Bisi leuwih deha. Atau suninga. Oh, Itu suninga di mata kami mas selesai aja gitu. nih. Anjoy. Anjay. Si Laru anjay. Ada sakumaha seksi susuna gede ke anger. Eleh. Kubetul mah. Beli bangsa. Ini yang udah masak teh, urang mau siswa nongkrong. Oh, lagi jadi ka dieu. Anu perkara diraga. Buja. Apa nenek? Coba lah. Utarakan gitu. Ini mah terus alaman ku di abdi. Sadacan abdi janten rasa. Oh, si lain teh rana. Palingan si ada demit sawah. Saya tahu. Kos lu sorangan anu panah halus. Itu teh liciknya untuk ngomong wae cuman galau itu teh kumaha. Lain galau. Kalau kebagian nih. Yes. Lain galau. Gas masalah. Si macam lain. Pak Belit yang raskin. Raskin jeung BL teh. Eta bawa cek pagi. Kelasan alhamdulillah. Ya sadar. Udah meni rata. Hari terame gitunya hari urang kudu baca ieu. Oh, juga anu hayang meneki peucit isu. Mang sih cek mang cenah mang. Iya. Atuh Jadi kumaha teh Kang Robi acara masalahna teh teh itu ti Robi entertainmentnya itu. Mohon. Alhamdulillah teh teu najis henteu. Robi entertainmentnya ka dongkapan siluman-siluman tapi Lamun rek pidato masuk. Pidato abang make jeung ngancam-ngancam siluman-siluman. Teu kuring teh kesidi. Hah? Siluman kera. Lain. Siluman bakau. Siluman bakau. Iya, cek. Lain ngarangu cek tadi cek. Eta cek bisa pulang nanti ke pasar kan dia di pasar cek. Mau duit 80 juta. Mohon nama teh. Pada ke pasar Balena. Oh. Ya, tepang. Pada meser jengkol kamu libatin. Yo. Ucur liut mah. Apa nak? Apa nuwi? Namanya Wi Damel. Oh. Tah satosna. Pada ke pasar ya cete. Pada ke pasar cete. Tepang. Saranmu edan deh bae aku sauran. Saran teh umum saran Oh, pagi di jalan tuh teh. Jalan gitu mesti Oh. Nah, hari ayo lucu atuh bener ngerawan.
Tapi Kang Robi cep aktor tadi teh saur Ceminah teh nyariosna teh ajeuna ke pasar pasar jengkol. Pasar jengkol gitu. Ari jengkol teh lamun urang Jengkel. Si emang geus pandai kan. Adek. Ece di pasar tadi todong cek. Da abi mah cek ameng ka itu ke swalayan ditodongan wae cek. Alhamdulillah. Cema kumar gitu ditodong da gaduh halis. Tanya. Jambul suung katulistiwa. Oh bener tah. Kalau lagi berarti heeh. Lamun mung disangka corona meh teu ditodong, Menteri tolong tara. kudu dijieun halis ciga kieu. Ceminah mah kudu ditolong geus nodong sorangan. Nodong maneh. Kang Robi cep aktor da Humardi ayeuna waktos nantos nyopetnya mohon Yang ayeuna kolong kana kolong kasur. da ieu mah kan uyuhna ge tebihnya Lebihnya. tebih tebih Muntas. di luar Indonesia Muntas lautnya. oh di luar Indonesia ieu mah Di mana lu ini? paruh halak tah ayeuna mah urang tutupan tulahnya Mohon. supados para penonton teh penasaran ya Penasarannya. Ice ke kurang ieunya aya sanes waktu kurang cenah apa kaulan kumanya Nah, beres gitu. generasi. Ice ini ciga nu hareuda. Lari ai ka saya. Hei, mau ditutup hares ya. aurat Aing eta kesan nu ngalang lucu teu sagala. Urang haus tadi hayang ibu. Sang aing ngamotan. ya tapi tong hilap tetap di subscribe Terus di like di share sareng di komena Atau di channel Robi Entertainment sareng sareng Bodor Media. Alhamdulillah. Ya, bener cenanya. Alhamdulillah tanpe atau sebenarnya ieu Cemina aya Cesinta. Alhamdulillah ce kudu kapoknya. Aslina lagunya kapok. Dari rambut ini nape? Alhamdulillah cenanya. Kan urang teh makan kena kodrat we da sakieu buktina urang. Lapan dari teh mah urang teh korban corona. Korban corona bukan abuhan. Nanti jadi itu nangkring di balai teh. Sakantenan we. Alhamdulillah cenanya para tos cenanya sareng Bodor Media hatur nuhun oge cenah dina supingna ieu khusus kepala wargi sadaya tong hilap oge di like, comment, dan subscribe di channelna Robi Entertainment sareng Bodor Media. Atuh teh oge khusus kanggo kepala wargi sadaya cenanya ieu singkuring sinareng greng-grengan. Eca, da osok oge nya panabuhannya cenah. Alhamdulillah cenah mangga khusus kanggo kepala wargi sadaya pilih aya pemunut kanggo jobna bade MC bade ieu pokona mah honor di Bodor Media cenanya mohon khusus wae mangga tiasa dikonfirmasi wae ka nomor telepon anu aya di bawah ieu. sareng pilih aya nu butuh siksaeun Nah, gitu. Pilih aya pahlawan di sadaya gitu ngeros kesel atau napi ka apa kalau nagih hutang atau napi kumaha mangga tiasa di telepon ka nomor telepon anu aya di bawah ieu. Biasa ka Ceminah teh napi kumaha siksa beakeun we. Beakeun we. Alah, hatur nuhun ka pahlawan di sadaya cenah tong hilap-hilap sakali deui cenah mohon di supingan wae di like, comment, dan subscribe channel Robi Entertainment sareng Bodor Bodor Media. Media. Pangapunten dina sabudaya kalolopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.